Assalamualaikum barudak kembali lagi bersama Mang Idrus, ayeuna Mang Idrus keur di jalan rek meuli baju dulag gitu rek ka alun-alun lah biasanya. Tapi tingali barudak ieu kondisi cuacana kot panas kieu tuh barudak tingali alun-alun ge kot macet kieu aing geus teu bisa asup ieu teh barudak, ieu teh sasalempet we kana mobilnya. Tapikeun bae barudak meskipun sasalempet tapi baju dulag mah tetep kudu kabeuli heueuh. Nah bisa kita deuleu barudak Mang Idrus ayeuna keur aya di eskalator Jogja Tah ieu teh barudak Mang Idrus teh keur mantau anu mana nu aya baju dulag nu alus langsung angkut tah tepat ti lila lah jeung Mang Idrus mah nya. Tingali harga spesial mulai 50.000 moh aing mah hayang nu alus cenah tah Mang Idrus ayeuna jeung pamajikan rek nyiar heula baju dulag teuing rek ka belah mana ieu teh. Nu penting neneangan heula bae we masing sasalempet ge nya, nu penting baju dulag jeung lebaran engke jadi heueuh. Tah barudak geus heula sakitu nya videona, engke urang lanjut di part selanjutnya. Tonton terus barudak keseruanna nya. Wassalamualaikum.